Budak teh dewasa menyenderabikan karunya anak yatim. Sini geus gede, geus bojan rapi. Ayo bagian mana? Ayo bagian mana? Bagian orangnya. Tah, ya aing sebelah tah. Aing gitu. Hei, salah. Ayo. Yuk. Ayo bagian mana? Giliran aing ayeuna, aing pasti menang. Tuh, nya aing menang. Panas ya bayar, Bro. Bayar. Tuh. Nah, aing pasti menang deui ya. Kalayak deui nu sia ya. Bayar ya mun aing keun nanya. Nah, bayar sia 5.000. Payah nawe 5.000 atuh sok aneh. Jadi pulang 1.000. Pan ku aing beunang kabeh kaluarkeun deui atuh niat judi mah. Licik sugan kinya. Ih, licik kumaha pan bukti meureunan tah HP ieu mah permainan, Bro. Sama tuh aing beak mana duit? Atuh wayahna we kaluarkeun deui nu aya masih keneh sanggup mah. Sanggup keneh teu. Ayo tuh. Ayo tuh. Oh, dereknya. Aduh. Gila euy. Telepon euy. Sade teh kan gua wae lah. Magor teh cagorkeun geura ku dewek. Dewek kan. Tanya urang ieu. Halo, Mi. Tolong Mi. Oh. Mi. Ayeuna. Oh iya kagok nih menuju ngaos ieu. Kayak geulanya aing kapipir heula ieu. Penting pisan ieu indung aing. Mau urusan. Heeh, geula urang ka. Ieu heula ngobrol aja geulana. Urang. Siapa terbalik. Ayolah, orang geura mulai. Sejak kemana cuma licik ieu. Oh, ayo orang teruskeun lah. Licik sia teh mah balesan, telepon naon ting sanu kebalik buat yang juri. Ayo mana? Lewat euy. Astagfirullahaladzim. Cing atuh ja. Judinya. Henteu tah. Ulahnya ulah judi cing era. Pan urang teh di lingkungan pesantren kira-kira nyalahkeun anu kieu ulah ngotoran agama. Henteu tah, Cing kade jang. Eta judinya. Ulah judi. Pan ieu teh urang teh aya di lingkungan pesantren. Cing kade rek usaha deui hargai agama urang. Ual kudu ku urang. Engke eta hasilna ku urang dipake dipasikeun ka anak, didahar ku anak pan eta haram. Ken didahar ku anak pemajikan. Ulah jang cing kade bapak ngabejaan ulah. Henteu tah lain judi mah lain main game mungkul tah dia mah lain judi. Dia mah keur usaha leuletikan. Ngalahkeun meuli beas liter-liter. Usaha naonan eta teh? Teu meunang haram. Geus beres haram. Kayak geura lamun pek aya kitu di neraka bakal diduruk ya. Suara kiai euy. Kieu jang dengekeun. Cing kade nya urang ngayangan barang teh usaha teh kudu halal. Sabab eta keur jaga ka akhirat yang bisi jadi siksaan ka anak urang. Aya naon ieu teh? Iya, barudak jigana keur judi. Heueuh sia jara Rudi sing balenar atuh ih, motoran lemur sorangan. Sing mikir atuh. Ih, kalakuan teh judi wayah kieu usaha cara batur gawe. Lain judi. Ieu nyaho teu maneh hukumna judi kumaha? Jigana bangun soleh si jagat. Kumaha coba? Nyatanya apaleun. Sok haram mata ki ngaji cara dewek. Tah, geus sia perhatian aya namanya. Ulah sakali-kali deui ngalakukeun kalakuan goreng model kieu. Nyatanya. Cara dewek atuh turutan. Geus disita ku dewek duitna jeung sedekah. Ih, geus ieu duit judi sedekahkeun ku dewek.
tah kieu we usaha mah teu kudu ribet-ribet mah himeureun ke jeung anyang. Jang, saya kerja. Lain Jang, geus rumah tangga Jang. Dah cenah eta Pak. Neme kamari teh neme ngaos di pesantren nu tebi abdi teh. Oh, iya. Nah, Lain ieu tos gaduh pacar kabogoh. acaranya eta Pak. Aya ti kurang awewe Jang ya. Cigana bener Jang Ujang. Telah bapak dijodohkeun dipanggilkeun. Masih putra bapak apa saderek bapak? Saderek. Kurang kenalkeun yuk. Sia ngajiban. Aing sia cicing. Tong ceklang aing, tong ceklang. Ih, Bu Edan saha nu nyekelan. Tadi cekelannya. Ternyata aing dicekelan kemana? Sia teman nyoh HP we deh. Itu budak tetangga di jero. Malah naon Pak? Mau ada raya lo bani jero ya Jung. Warek ke masjid teh. Oh nya. Aing euy. Paksakeun ya aku deui. Assalamualaikum. Iya jika nama we nama. Aku jika nak pin popodina. Siga bintang film Korea. Jadi tak kurileun itu salah mah. Tapi lah nu penting mah awewe dunia akhirat lah. Cinta dunia akhirat ini mah bener we. Neng tinggal di dia tuh Neng. Neng sana mina kenalkeun atuh Jaka. Ih sombong gitu ningali ka dia tuh Neng. Ki orang kenalan sareng Neng. Ningali ka dia tuh sombong gitu. Pan Neng teh bade ditikahkeun sareng AA ku Abah. Abah terus nyarios ka tadi. Pada dinikahkeun. Anjing, pembagig. Awas sasaku dulu. Ajak kawin. Aing katipu ku Ustad. Aduh. Awewe lepeh anjing eta mah. Asal Ustad goblok. Amul gluduk Ustad gitu mah. Aduh. Anjing. Aing ripuh, aing katipu dogol. Kuno nari mana Jaka lompatan sempos di udag ucing. Nyata aing katipu. Syukur sia. Oh, lain kitu ke heula dengekeun heula nya. Aing katipu. Awan deh. Aduh, geula aing ripuh ya. Minum mulai di sawah itu. Sudi. Dengekeun. Udah aku dewek arek dijodohkeun. Heeh. Jeung awewe model kitu. Mang model kumaha di? Kos lepeh anjing. Emang sih kumaha di awena? Dogol. Pokona mah beungeut na oge siga bol kerud. Diparagun ka buaya ge moal dihakan eta mah. Tipu aing. Lebok sia. Aduh. Anas aing acting aing kos ustad tadi. Aduh. Mentakan si atas sok cari muka. Sarua sia ge jelema tukang judi sareng dewek. Kahayang teh biasa we hirup mah sarua lah. Ajaka. Itu kuning dongol awe lepek kerut teh. Aku kawin atau yang kawin Ajaka kunan kabur si Ajaka mah. Temenang haram. Nges beres haram. Kayak geura lamun pek aya kitu di neraka bakal diduruk ya. Ulah. Jo si Jacknya nolong. Si Jaka. Ngomong kene mah aja, ngomong kene mah seti. Tuh 2 3. Kuno nari mana Jaka lompatan sempos di udag ucing. Ya kong no. Jaka. Kira aku sabar nyamperkeun. Beri nupak. Nama aja dah salah. Kira aku aya dijodohkeun jeung naon itu orang naon itu. 1 2 3. Saha nu nyekelan? Kayak suara kene. Tuh 2 3. Saha nu nyekelan?
lain sahanu nyekelan. Oh, semua salah ya. Sahanu nyekelan. Kayak banget aing dina kaca double sok 1 2 3. Sahanu. Kalau Kak masuk 1 2 3 beda jeda. 1 2 3. Kerak repeh heula, kerak ngomong 1 2 3. Sahanu nyekelan.